Eta kan gerak Allah tah. Gerak Allah tah. Geus kakolotdakeun rineh eta teh geus eueuh belenggu. Nu sabenerna mah tinggal ngadeukeutan pangajian. Kaju ngamantapkeun mokuskeun diri ibadah ka Gusti Allah. Henteu kudu hese capek eta pangbloon-bloonana. Pangbloonna jelema nu geus teh hese capek belenggu arareueuh tapi teu daek ibadah keneh bae. Siksana leuwih gede ke di akhirat. Bakalna gede jasa tah di akhirat eta kos kitu panggede-gedena siksanya na. Cak Allah teh sia teu daek ibadah bae ka aing. Sedengkeun ku aing geus dimerdekakeun sia. Taruhlah masa muda nama sia gawe, taruhlah masa muda na sia dagang, taruhlah masa muda sia naon gitu ngaranna bersikeras usaha. Tapi pan ku aing dibere umur panjang sia. Ajo ku aing belenggu-belenggu, jang dahar ambalaya, pake ambalaya, geus eueuh belenggu, bahkan pamajikan ge ngucap ka maneh bahwa atuh haji kaditu bae atuh jabung ka pengajian, ka mushola, ka masjid, tapi sia masih kada teu ibadah keneh bae. Maka ku aing sia ieu bakal disiksa 7 lipeteun anu biasa.